Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ang Rahayu. Saya dari Karun Sadulur, dan di sini kita akan menelusuri ya Kang di daerah Ranji ya, sekitaran Ranji, dan kita akan mengungkap sejarah mitos air lah yang di sebelah sana. Dan konon menurut masyarakat juga di sana itu ada sosok yang sering muncul gitu ya, sering menampakkan lah gitu. Dan di sini tim Karun Sadulur itu krunya hanya segini ya Kang, karena ada kesibukan sama ada yang sakit juga, dan saya terpaksa gitu mengambil dari Karun Sunda ya, Karun Sunda ya. Semoga kita kedepannya pada malam ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan suatu permasalahan ya Kang. Iya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Karun Sadulur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi di sini tim Karun Sadulur akan memasukkan sosok yang ada di sekitaran sana dan memasukkan ke tubuh mediator Kang Alip ya. Assalamualaikum. Ngomong. Sampurasun. Anda yang dari sebelah mana? Di mana? Itu. Itu. Bisa diceritakan itu sejarahnya gimana tempat itu? Sejarahnya. Ya. Sok ngajurkeun heula. Kumaha? Ngajurkeun kumaha? Jaga di dinya. Mohon. Aya dua sosok anu ngajaga di luhur jeung di handap. Nang nundaan. Oh, nang nundaan. Eta nu apalkan sejarah di dinya. Jadi saya di sini bisa nyaritakeun sejarah nama. Anda bisa menarik sosok yang tahu sejarah yang tadi saya kunjungi? Tidak. Kenapa tidak? Boroh aing maraneh ge pasti moal bisa. Tidak bisa ya? Anda tahu sosok yang sering mengganggu ke masyarakat? Banyak. Di antaranya apa saja? Orai. Ular, terus? Jangkung gede. Ya, yang tadi. Terus apa lagi? Lamun orai kaluarna wayah maghrib. Oh, wayah maghrib. Dewekana sok ngawujudkeun di hiji jalan. Lamun orai mah di luhur ngagegeuna. Tapi lamun anu gede eta di dinya dekat ke kocoran hawangan. Ya di sebelah situ. Itu teh di situ merupakan sebuah kerajaan atau bukan? Aya kerajaan. Ada kerajaan, ada juga jin biasa gitu. Berarti yang sosok yang sering mengganggu itu ular ya? Ya kabeh kasebut osok. Ya. Berarti Anda itu tidak bisa menjelaskan tempat itu dahulunya apa? Tidak bisa, aya juru kunci. Oh, berarti ada juru kunci. Kalau juru kunci itu bisa dimasukkan nggak? Kita gitu bisa, bro. Ai marah pasti mau bisa. Ya. Kudu penundaan di dinya. Oh, berarti ada yang menundaan di sebelah situ gitu. Tugasnya sebagai apa itu juru kunci? Menjaga di dinya. Menjaga tempat itu. Ya, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Ya ada. Jadi niat saya kesini sama teman-teman itu mau mengungkap suatu sejarah tempat tadi, sama yang menetralisir sosok yang sering mengganggu gitu. Di sini saja. Mau kemana? Lepaskan dari mana niat. Awas. Hah? Gak bisa. Kayang maraneh naon? Kayang maraneh naon? Menuruti permintaan masyarakat yang sering mengganggu gitu, bisa dimasukkan yang seperti ular lah gitu sosoknya. Bisa. Kalau yang menjaga di situ mah ya saya ada niatan lah buat niat ini ya Kang. Ya masuk. Ingin tahu sejarah. Ya ingin tahu sejarah gitu. Aing kudu kumaha. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan sampaikan gitu. Gak ada. Punten please. Awas kayak kincah. Jangan dibawa raganya. Kayak gitu guna.
kasihan Raja ini ada yang menunggu di rumah sana. Tidak bisa Anda membawa Raja ini. Yes. Ayo. Sampurasun. Mau bertanya boleh? Kalau Paniatan ingin tahu sejarah itulah. Cara modelan kumaha Tempat eta. anu mah bisa ngitakeun tugas Ngaganggu. Dikenal na ngaganggu nanti. ngaganggu ka jama anu para dua ya ngaliwat ka dinya Kitu aya salah naon. jelema ka dinya ngaliwat teu para runten heula teu yakin di dinya aya bangsa aing Jadi lain ku teu yakin aya bangsa dewek di dinya. Lamun kapohoan kumaha? di dinya iman maneh lemah Oh jadi ku imanna lemah, mana bisa ngaganggu kitu. jelas Hayang apalnya ngaganggu nate kumaha bae. aing sok nembongkeun di wayah magrib Heeh. ngageringkeun jelema Ngageringkeun jelema. Anu modelan kumaha? anu lemah imanna Oke dewek ngageringkeun teh. aing di dinya aya di jangkung gede di dinya Saha anu jangkung gede? kumana geus katarempot tadi Tah eta nu jangkung gede ngagangguna kumaha? di pemerintah Dewek teh sok ka jalan lain. Tadi mana tadi teh? aing ngurilingan tempat eta kadang ka jalan kadang ka handap Orangnya teh sabaraha hiji? dinya maloba nu ngaganggu lain aing bae Loba. Tah. Anu ngaganggu di dinya teh sok nu modelan kumaha? Dikumahakeun. Nu kahiji kan tadi kusabab lemah iman, ngageringkeun. Terus nah kumaha deui tah? teu sararopan jelema ka dinya aing ngan syukur mah nyaho Anu teu sopan na modelan kumaha? Anu teu sopan tuh umpamana modelan kumaha contohna? ngalewat ka dinya teu para runten Separunten. nyiduh adu bae Nya pantek kadempo ayana anjeun teh. tah di dinya iman maneh ngan sabaraha Jadi mata lamun kaya teh kudu punten gitu. hargaan bangsa aing Lain ku tengah hargaannya. Ai jalma teh pan beda-beda. Aya nu poho kitu teh. Anu teu apa. Heeh. aing geus apa niatan maneh ka diri kumaha Teh kumaha urang mah cuman hayang apal gitu teh. Cuman hayang apal didinya kos kumaha gitu teh. Ya sing bisa mah ulah sampai ngaganggu gitu teh. Sing bisa ngawajarkeun lah. Nya lamun aya anu ngelakson gitu boh naon teh. Boh sopan gitu nya syukur lamun aya nu teh nyaingkeun wajarkeun gitu teh. Kan teu kadempo aya anjeun. geus tugasna aing di dinya ngaganggu Kusaha ditugaskeun ngaganggu di dinya. tugas bangsa jin Tugas bangsa jin. Kunaha tugas bangsa jin ngaganggu? kayang aing keseneng aing Berarti si salah sajana teh boga tugas masing-masing gitu. jelas Ngaganggu kabeh di dinya teh.
Aya nu ngaganggu aya nu mansa ku ngajaga unggul. Anu ngajaga sa Anu tadi disebutkeun sa juru kunci. oh juru kunci ada dia teh. Aya Taya juru kuncina cicingna belah mana? tadi tuh unggul juga. Oh. Ieu teh Ta eta tugas juru kunci teh di naon di dinya teh? Tugasna teh naon teh? ngan saukur ngajaga tempat eta. Ngajaga tempat eta. Nah, atuh anjeun diantep ngaganggu. Bangsa jin mah geus beda-beda aya nu ngaganggu aya nu henteu. Manya atulah diingkeun bae teh manya bodo amat bae teh. Geus urusan maranehanana rek ngaganggu atau henteu aku mah. Ngai kan cenanya. Ani aya guru kunci anu ngajaga di eta tempat. Nah, atuh bet dewek diingkeunkeun ngaganggu. Ta eta naon teh? Alasanna naon teh? Wilayahna di dinya. Hmm? Juru kunci mah wilayahna di dinya. Jadi tuh bisa eta naon ngomong ka anjeun teh gitu. Aya yang belah ditu. Dari itu belah mana? Oh, Kajalan. bisa ente dia sebut juru kuncina. Orang aya ngobrol. Bisa moal aya nu bisa masuk ke juru kunci eta. Mau bisa. Kunaon kusabab naon? Aya nu nundaan. Aya nu nundaan. Anu nundaan. Ya kieu bae lah sejarah di dinya gitu babaheulana silsilahna naon teh. Aing urusan jeung kitu mah. Urusan. Aing mah ngaganggu. Oh, berarti mana mah ngaganggu jeung ngaganggu bae. Teu nyaona naon? Jelas. Sing bisa mah nya sing ngawajarkeun ulah ngaganggu. Geus kahayang aing ngaganggu. Geus kayang maneh. Ngaganggu teh ngeunana naon? Aing ngarasa pangkuat. Ngarasa pangkuatna. Pisionkeun. Ayeuna manehnya ngaganggu kanu sejen. Mana daekeun teu diganggu. Tadi kan teu ngeunah teh disopanan geuleun. Kamu ting diganggu. Ngeunah henteu. Geus tugasna sebagai bangsa jin. Ieu lain geus tugasna kumaha kitu ieu bisa bae kitu bangsa jin ge bener. Henteu kitu kabeh bangsa jin teh pan. Kumaha geus mending engkeun tong ngaganggu di dinya mah kok baik di dinya mah gitu ngaganggu di dinya mah. Ngan ulah ngaganggu punten bae. Itu bisa aing mau bisa di. Teu sono kakabehan kadawek nyak emang kadawek mah sono da tugasna ngaganggu tapi ka jalma sih salah kartu mecat. Boga balad sakumaha? Ngaganggu kabeh deui. Hah? Loba balad mah di mana-mana. Ngaganggu kabeh deui. Geus boga tugasna masing-masing. Ngaganggu kabeh berarti ya teh. Aya nu henteu, aya nu ngaganggu. Tah ngejangkung hideung gede apal teu ngagangguna kumaha? Ngan syukur marentah. Marentah. Kumaha marentahna teh? Marentah kan lalutik. Marentahkeun leutik. Naon leutik teh naon teh? Aya nu leutik naon? Modelan bangsa. Oh berarti teh kasebutan ulah leutik. Heuh. Aya loba berarti nu leutik teh. Oh eta nu kitu nu sebut bangsa leutik teh. Orai merenya leutik teh nya. Heeh. Edek boga kasihan teu kuno gede eta. Hah? Ilmu gede, anding cenah ngaganggu teh nambahan ilmu. Atuh teka sampean eta anggar besieun kanu gede. Kumaha? Kurang geus lah eureunaan ngagangguna. Tong ngaganggu gitulah bisa mah di tempat eta teh. Itu bisa geus kayang aing. Geus kayang deuk di dinya. Geus meunang ilmu naon bae tina ngaganggu teh. Naon-naon? Tuh
Ayangnya ho lamun nantang mah meureun ngomong nantang cuma orang mayangnya ho teu kedah teu kudu kan cuman panasaran atuh betna teu wani kan nu gede mah saukur marentah cedek kelen dewek nu ngaganggu ani ngaganggu teh nambahan ilmu sedangkan ngaganggu mah bisa iraha bae pan becak di tempat ku jalma heeh nah mencak di tempat ku jalma aya nama mending nyekal amanat bae lah ulah ngaganggu deui tapi bawa sing sopan ka eta tempat teh bisa gitu bae bisa tapi ulah ngaganggu atuh naha aning sih hah kumaha geus tugas maneh aning cenah mecak ditempo ku jalma hayang dihargaan nya ayeuna keur meungpeung kitu bisa ngomong bisa ngalontarkeun lisan nyieun kesepakatan di dinya kudu sopan tapi ulah ngaganggu dewekna tak kitu bae bener ya kitu bae nya kitu bae nya punten dia bisik bade kitulah anjeun ngilu ajaran simkuring gitu agama Islam naon Islam Islam teh nyaeta agama na Gusti Allah kieu nya lamun maneh gandeng ge kalimat Allahu Akbar kumaha rasana maneh kalimat Allahu Akbar kumaha rasana hah ulah disebutkeun tah si awak maneh teh panas kieu teh sieun kana arana teh mah nya balik dik ayana kana iman lamun imana gede bisa teu ngaganggu dewek ka jalma eta nu imana gede henteu bisa kumaha jelema kumaha eta ngadengi kalimat eta kumaha ngadengi kalimat eta kumaha rasana teh cek urang geus aya nama mending arenan ngaganggunanya ngalontarkeun belisan ngamanatan sing sopan di dinya kitu bae nya geus kilu ajarannya hayu dilih bade kitu teh hah kumaha hai urang mah teu gaduh meunang ki punten bae nya urang mah cuma sok ngabenarkeun anjeun kitu anu ngageueuh di eta tempat naon ieu teh aya mending kieu bae nya tong ngaganggu di eta tempat lah kitu sok aya nu make kumaha ge sok ngetakeun lisan kitu teh ulah agak ulah non sing nyopanan di eta tempat teh kitu bae aya mah geus nang tuekna ngadu geus uing mah lain adueun lain hewan diadu deui nya karena mending anjeun nyeun sepakatan lah karena keluar kurang hoyong apal gitu nu jangkung gede nya nyeun sepakatan bae mohon ki oh ilah geus apal kumaha niat sok aya niat orang kumaha sok hayang ngebersihan ngabersihan maksudnya lain disapu kabel lain ngamanatan gitu teh hayang apal bae naon di eta tempat naon bae ngaganggu naon bae tah ke diamanatan nyieun sepakatan kos kumaha lain disapukeun kabeh nya ningin sepakat baik itu nya stok ulah diadu gitu dalin hewan yang satu nya ningin sepakatan banyak mohon ki mau bisa nak kudu kumaha tuh
Hah? Bisa na kudu kumaha? Nya lain geus kapalang deui puning. Kalau ngapal ngasupeun anjeun teh. Kayak kumaha eta ek naon? Kumaha ki geus urang lah. Ji, nanya nge orang yang geus anu mending bener di dinya. Heeh. Ngageuh di dinya sok we lah gitu. 10 galak teuing. Heeh. Namanya sepakatan gitu. Beh ngeunah ka sarare ya. Ya ge. Heeh. Campur abe ya kurang di ieu nya. Sungkan beh anjeun bener. Nya. Dah embung. Hingga saya nama mustong ieu lah. Saya nama ning nyeun sepakatan bae nya. Heeh. Tekil ajaran orang. Agama Islam. Ya tengaran Islam teh agama Gusti Allah. Menyiptakan orang, menyiptakan bangsa jin, dunia, alam gaib. Ya moal karasa atuh diciptakeun mah. Jalma bage moal karasa diciptakeun. Dek karasana ujug bae aya lain. Ieu ujug bae aya. Urusan nanya weng mah ieu. Lamun teu percaya aya nu Gusti Allah buktina ayeuna aya buatanna jieunana dunia nangsa teh nang Gusti Allah nu Maha Kawasa. Kan mustong jauh-jauh lah gitu. Orang maksa ongkoh dah biasa rawa benar gitu teh. Hah? Nyata syaratna jauh-jauh tuh hese kalimat syahadat. Eta syarat. Tina hate lontarkeun kabeneran, ikhlaskeun. Namun aya niat gorengnya anggar bae. Yang itu banyak karena nyeun amanat sing sopan di dinya gitu benar. Itu banyak kayak asup Islam ya panas dah enakan kagorengan tina kagorengan kamun anjeun tina hati niat bager mah sing sopan kasasaka itu kan dieu moalnya ngarah panas mata panas nama ada kalimat eta teh kalimat jalma lain jalma kan bener kalimat kebenaran teh gitu. Erek sok syahadat naik bari di iya tuntun sok tadi leungeuna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah asyhadu alla ilaha
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sok ku anjeun ayeuna sok. Sakali deui sok ku anjeun. Sok sakalimat deui ku anjeun sok sakali deui. Sok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus picen paniatan goreng picen paniatan hayang gede ilmu lah jang naon gede ilmu jangan gorengan mah gitu nya ki karena mending bener-bener ngaluga di dinya sok baik ngajaga mah tempat di dinya kumaha bagian penting sing sono kakabehan ka itu kadawek mencak ka jalma mencak gitu ulah sampai ngaganggu anjeun babaturan anjeun bisik boga bere nyaho ngaluga di dinya tah ayeuna urang hayang apal anu jangkung gede kayak bantuannya kerjaan gitu kakak dia gitu nya. Amanat naku mah ki ngalewat kadinya ulah para Dubai terus iman maneh sing karuat terus upami geus dina waktuna magrib ulah sampai nu darinya gitu. Usabab anu ngaganggu di dinya teh hijleun 2. Nya sugan aki bisa ngabenerkeun dinya nya gitu. Nyangke insyaallah nu gedena kitu dielingan nya. Nyatu kapunten nya ki atur nuhun waktosna gitu nya kasumpinganana nya lamun boga babaturan anu goreng adat goreng sifatnya biasa dibenerkeun gitu pakinya kapunten ya jang kabeneran da izin teu salilana goreng mohon kalau tak amanat tanya ki sok atuh kantun bisik balik bili bade keluar gitu atur nuhun gitu sumpingananya. Nah tadi tim Karun Sadulur telah memasukkan 2 sosok dan kita akan memasukkan sosok yang memimpin lah gitu ketua yang ada di sebelah sana untuk tidak mengganggu itu. Sampurasun. Rampes. Anda bisa berbicara. Jadi niat saya ke sini itu sama ingin menanyakan tentang tempat yang itu. Karena hukumat tadi. Bisa duduk. Bisa. Duduk. Itu bisa calik. Oh, berarti Anjen di sana sebagai apa? Siapa lewek kita Iya. Sebagai pemimpin. Pemimpin anu nitahan tah urang hoyong apal tempat titik mana we teh anu sok dituduhan ku eta jin teh suka ganggu loba di mana we tiasa disebutkeun Sebelah sini. anjeun nitahan ngagangguna teh ka titik mana we tempatna mundur. Di sini aja. Saya gak ada niatan untuk mengadu ilmu sama kalian. cing si kalam we lah ulah gitulah orang badan teu nyeret tadi naik panggilkeun
Orang naros di Can Anggeus teh tepan narosan. Di titik wilayah mana wae. Tanggal Caringin. Terus Sisi. di sisi-sisi. Unggal Sisi-sisi. jalan. Oh, di unggal jalan tapi unggal sisina. Naon deui terus Berarti Ayo di tengah jalan oke. tengah jalan ge aya. Ayo. Eta teh nu dititah ku anjeun. itu yang sosok ular itu masih bawah pimpinan sendiri. Iya oke, tinggi oke. Berarti benernya anjeun sok ditahan teh. Heeh. Urang bade naros di lah ka guru kunci cenanya anjing ditundaan 2 guru non apa nama non ada teh? 2 juru kunci ya. Guru kunci. Tugasna ngajaga aja ceng orang teh nya. Alright. Anjeun ngaganggu di dinya. Nah, tadi eureunkeun tak kumaha teh. Tong cek lanang. Tong cek lanang. Tinggi biasa tenang tuh Ki. Bisa diam. Biasa tenang tuh. Tenang Ki atuh wek nanahanek na teh. Tenang. Apa Anda? Nah, tenang. So. Cingir narosan dah ka dina ge. Ya, bisa nyarita lain. Bisa bercerita. Senyawa naon. Enggak, enggak ada niatan buat ke situ. Kita ingin memberitahu ke bangsa Anda gitu. Kita harus saling menghargai gitu. Bisa. Kenapa gak bisa? Wah, bagi orang. Enggak ada. Anu ngaran ngahargaan teh Wah. Kan bangsa Anda nggak kelihatan gitu. Bangsa manusia itu jalannya ke sana gitu. Hah? Aduh, coba. Atuh di ujug diadu bae Ki. Ujug diadu bae. Gak ada niatan buat Ujug adu diadu ilmu. bae Ji. Ujug diadu bae. Cewek kusir. Gak ada. Tuh, teh ngusir Anda bisa diam? Cuman hayang apal di eta tempat. Ji, kidi-kidi. Ki, payahna cicingnya. Hek, mare. Nah, Anda ingin Payahna cicingnya Ki. Urang mah niat ieu. Tong cek lanang. Kurang man, tong ngajak diadu ka dieu teh, oman hayang saukur apal. Kusir. Tuh, saha aya kusir saha. Hah? Saha ngusir henteu. Tuhan orang kesianat hiji. Lain hianat eta mah bener. Geus bener, GTR. Tenurutkan perintah. Padahal tatari aing pokok. Nurut parentahan kagorengan. Ekna. Atau kumaha aing naon teh kumaha aing bae teh. nih. Jadi Anda itu sebagai pemimpin di sana gitu harus mengajarkan kebenaran gitu kepada Anda. Bisa? Bisa. Harus bagaimana gitu? Kita harus bernegosiasi apa dengan bangsa Anda? Aya hiji syarat. Kumaha sok Gimana lontarkeun we syaratnya? syaratna. Ilah ilah. Teu kudu kitu carana bisa teu Ki. Minta hiji. Naon hiji naon? Lauk naon? Kancra bisik. Jaya. Oh, jadi dewek teh beuki lauk.
Kayak sila-silaan teh lamun jalma kadinya mau lauk tanah onte. Lauk naon teh? Modelan kumaha lauk? Ayam sama dia. Lauk ayam mahal teuing enak mah keur corona. Ese. Nyangan duit teh. Nya ulah ngental lauk lah. Naon hiji-hijina? Ngental lauk. Selain ngental lauk bisa teu. Oge teh era-nya. Bawahan dewek geus bener. Ai nu nitanak kieu pas kieu bae. Teh hianat disebutna teh. Lagu goreng dewek hanteu, hianat naonna. Anjing kesian ku ajaran Gusti Allah. Itu mah. Saha Gusti Allah. Jadi moal aya kekuatan lu bisa ngancurkan ibadah Gusti Allah. Sok mana lah. Hah? Mana? Nyata aya. Allah mah teu katingal Gusti Allah. Siksa. Atuh cek saha deui. Sok jelaskan. Jelaskeun. Naon. Namun hayang jelas anjing kudu asup Islam lah, sangkan anjing guru gitu kanu ajaran Islam. Ngerti. Tadi Ada. anjing apa le? Adu ilmu jeung nu ieu teh kumaha teh? Eta kakara dasarna bae. Di Islam mah eueuh dendam gitu, eueuh silih dendam atau silih adu ilmu eueuh. Memang coba ngabuktikan ke bangsa anjeun bahwa kekuatan Gusti Allah teh leuwih gede ti bangsa anjeun. Cicing ke ye kumaha deui teteh. Ya, cicing cuing cicing. Sasaha cicing. Hah? Jelema nu hayang nyaho. Hamba Allah. Orang diperintah gitu. Jadi ya pikir Itu betul oke. Coba batu di dia mah. anu ngaganggu gitu, nu janggal. Aing nunita. Aing seneng ngaganggu. Anjing sebagai pimpinan lah didinya gitu. Bisa we ngawarah kanu di darinya ulah ngaganggu. Bisa. Kudu kumaha urang? Geus kuduna eta aing. Kudu ngaganggu. Geus kudu ngaganggu. Geus seneng. Nambah kekuatan ka aing. Nah, aya tadi TL ya apa? Kekuatan anjing naonan gitu tuh. Kekuatan Gusti Allah. Sakali deui sok. Kumaha deui ki? Cobaan sakali deui. Tenang. Benteng. Hindarnya. Jangan lari. Ini saja. Kumaha ki? Kurang ge karunya karagana. Ade kana layo. Asal ngajanjikeun nya. Oh, tenang diajak ngomong tenang. Sok. Cing tenang. Cing tuhnya. Can-can geus kitu bae. Rek dirusakkan deui. Cing tenangnya. Heeh. Hah? Heeh. Buru. Tenang asal. Tuh kuat buru. Nya tenang asal kenanya. Hah? Heeh. Jadi yang masuk ke sini ini adalah sosok yang memimpin ya, yang di sebelah sana dan alhamdulillah kita sedang belajar kepada ajaran yang benar. Dede, yuk. Cing, diajak ngobrol ti cicingnya. Tuh, aku mah deh. Tah, cingkinya. Berarti seperti ini Anda kalau menjaga di sana.
bisa gitu. Tadi kan kita udah negosiasi gitu untuk tidak mengganggu lagi. Anda sebagai pimpinan lah gitu. Kita mengajak untuk ke jalan kebenarannya kan. Gimana bisa? Nah, ini kita bayar namanya sok ajen. Tapi Kan udah dari. Malan. Nah, ganggu kan udah dari ya. Bisa lantak Tapi mana sempral. mun ngomong na sombral. Wayahna. Jom tersapanya lah. Oh, jadi sok lah ngin sepakat bae lah. Amanat naon anu kudu dilakukan gitu. Tadi kudu sopan mun ngaliwat gitu. Aja ulah sombral omongan nak. Tak yang mending kitu banyak. Anjeun ngajanjikeun ena ulah ngaganggu ti salian eta syaratna. Heeh. berarti Anda itu Mun aya nu ngaganggu. Lain-lain. Da loba dina teh lain. Tapi ayeuna anu dititah ku anjeun bener-benerkeun. Aya nu mantang. Sa Aya nu nurut, aya nu teu. nya bisa meureun lah dilawan ge. lelehan ku anjeun gitu. Kan dewek anu kasebut anu nitah Tekuat. untuk kuat. Aya dewek nah bae nitah teh. Manya teu kuat ku serandapeun. Berarti anjeun maren Islam ya. Rek Nah, Islam ayeuna balik deui. gitu. Balik di tadi kanu tadinya. Anjeun salila neangan ilmu ku ngagangguna jalma. Pasebutna anjeun geus ngarasa luhur ilmuna kitunya kan. Aya non jadi aya deui nu ngelehkeun kitu. Tah, ayeuna kan keakalan meureun lah. Kumaha carana. Yakin ajaran. Nurutkeun mana? Hah, kumaha? Nurut ka mana? Sok atuh ngilu ajaran Islam lah. Naon lah. Syaratna syahadat. Ka bener ulah kieu atuh ek asup Islam teh. Geus biasa. Oh, geus biasana kieu. Sok syahadat. Engke heula. Sok syahadat. Kumaha? Asyhadu alla